wargi anu mulia kumanga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan cerita Sunda tina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan cerita tanapi dongeng Sunda di mana wae ayana mugi sadayana aya dina kawilujengannya sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina denget ieu pribaros tiasa nepangan deui palawargi sadayananya anu saja medar deui carita anu katunda dina waktos kamari alatan kasapih ku wanci kapegat ku mangsanya mitra. Carita Jaka Lalana ayeuna parantos ninca kana bagian ka 15. Mohon atuh satu acana sapatos biasa pribados nu baris medar ieu carita oge kaleresan anu nyerat ieu naskahna boleh-boleh sejana da dihapunten saupami teh mah aya kaleresan anu kasabit-sabit namina kitunya kasebat asmana dina ieu carita kabaca-baca oge kacacanak dina ieu carita. Kitu deui beuh bilih aya padumukan anu kaguar anu kacandak kacaritakeun dina ieu carita. Ulah kirang-kirang ngahapunten nya kasadayana kumargi sapertos biasa ieu mah piala kadar carita anu teu kantos kajantenan kitu nya dina kahirupan sanyana gitu. Mohon sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka 15 sejadi kawitan wilujeng ngadangukeun. Teu kanyahoan harita sakilat anggala ngarawel leungeunna Kang Ishak nu dipake nunjuk ka manehna. Atuh teu wudu we Kang Ishak teh antukna mati jongklok da sidik dicentok dina kaayaan keur balanga. Atuh kuro bahas we awak Kang Ishak nu busekel teh ngagurimpal ngagebrus kana pare nepikeun ka rebah atuh. Eta pare teh jika digalai ku muning ari nyi Warsini nu harita ningalikeun kalakuan dua jajakan nu keur arocon batingah kei seseurian sabari nutup piwirna ku leungeun katuhuna. Teu sangka geuningan anu sakitu gandang teh teteh jika barudak bolon. Pokna nyi Warsini nu teu eureun ngeh ka seseurian sabari panonna ditujukeun ka Anggala. Nu harita oge mah masih keneh cacalakatakan nempokeun
sobatna nu masih keneh nangkuban akay-akaya ukay-ukayan hayangeun hudang. Jep atuh anggala teh jempe sapada harita tina cacala katakanana ngarasa era dipok-pokkeun samodel kitu ku wanoja nu sasaja di buah hatena. Manehna kalamas kelemes, salah tingkah. Kang Ishak nu harita kakarang uniang bari kekeureuceuman ngusap-ngusap beungeutna sejadi bersihan tina jarami pare nu narapel dina beungeutna dikepurukan da puguh ge ngarasa merang meureun. Untungna we nungsebna teh teu kana leutak belok. Aduh, kasaha teh jang nyebat gandang teh ka Akang Lin kitu. Aduh ieu mendeket ka ayaan si Ujang. Duh ampun. Pokna Kang Ishak nu harita ambon sorangan ngabireungeun nu geulis cumarita tadi teh sabari bebeleheman manehna mencerong ka Nyi Warsini nu harita ngalios indit buru kawalungan sabari angger we ngakei teu eureun seseurian. Atuh anggala teh bati colohok bengong teu apal naon nu kudu dilakukeun dina waktu eta. Dina hatena ngarasa haneueul ditinggalkeun ku ngaleosna Nyi Warsini teh. Jeung hayu atuh hayu buru urang susul. Sugan we Nyi Warsini ngajak mani bareng di walungan. Lumayan jang. Ceuk Kang Ishak saolah ngabalakan ka anggala nu masih ngajengjen salah tingkah. Ari Akang nya carita teh sok ka mana karep Akang mah. Kumaha mun kadengeun ku jinisna. Atuh di moal teu bendu geura. Disanggana nu kitu teh sarua jeung ngalecehkeun wanoja eta teh Kang. Ulah sok kitu Kang ah. Nya pan teu kadengeun jang. Teu kadengeun ieu. Aya buru. Ieu teh rek kumaha atuh. Lain kadang-kadang ngajejentul we kieu geuninganan. Dek disusul atawa moal. Mun moal keun bae ku Akang tuh lah nya disusulna. Ari teu butuh mah kelah Kang kelah. Bingung puguh kuring teh ieu teh. Asa barieukeun puguh ge. Jeung deui da ari kuring kudu ngomong naon atuhnya ka Nyi Warsini teh. Ceuk anggala sabari gek diuk dina galengan sawah. Sukuna nu bobolodog ku leutak belok teh oge calalanana anu sapotong kalalotor dikupiah-kupiah kana kocoran anu dijieun tina awi nu ngocor ka sawah. Ari Ujang kumaha ieu teh? Kawas nu teu ngarkalongkeun wae geuningan. Yang ngarepan urusan cawene mah teu kawas kana urusan gelut ieu mah yeuh. Ih ampun da ieu mah yeuh boga sobat. Mun kana urusan gelut mah sok pangpinekasna geuning. Pokok cenah hayang ngedalkeun eusi hate ka Nyi Warsini. Ari ayeuna Nyi Warsini na aya kalayan aya kasempetan geuning kalah kieu. Aneh Ujang mah. Pokna Kang Ishak ngarasa jengkel oge ka sobatna nu sasat
Siga nu mondok mayong pamadeganana teh. Ayeuna urang caritakeun Nyi Warsini nu harita geus nepi ka walungan. Nu tetela di walungan teh rehe aya sasaha. Biasana mah sok loba batur di dinya teh. Malah mah sobat-sobatna ge nu saumuran pantaran manehna sok ado nyarareusseuh wayah kitu teh di eta walungan. Sajeroning miang ninggalkeun Anggala katut Kang Ishak di saung tadi teh, Nyi Warsini sabenerna mah kebek ku pananya dina jero hatena. Naha cenah geuning Anggala teh teu daek nuturkeun. Sok padahal danyeuna mah Nyi Warsini teh ngarep-ngarep pisan sangkan dituturkeun ku Anggala. Sanepina ka walungan Nyi Warsini teh ngadongget diuk dina batu lempar nu biasa sok diparakeun nyiseuhan. Cai walungan anu teu pati gede da puguh usum halodoh rita teh. Tapi caina katara ngagenyas herang. Kawantu cai ti pagunungan. Kabeh girangna teh aya curug. Nu katelah curug Ciung. Nyi Warsini ngadon ngajentul ngalamun sabari ucang-ucangan dina batu lempar teh. Kadua sukuna teu kucuprak-kucuprakeun kana cai walungan anu karasa nyecep tiis. Masihan bitisna nu ibarat jak sisa jantung nya mitra. Aduh kabayang yeuh. Katara bersih sampulur. Bodas meureunanya mulus. Dek saha atuh lalakina nu moal kabongbroy nempo kayaan sarupa kitu mah. Igana nu ngadongengna oge pasti kabita meureunna. Sasakali Nyi Warsini teh ngalieukan ka beh pasir. Kapalebah jalan tadi diliwatan ku manehna. Susuganan we aya Anggala nu nyusul ka manehna. Liuk deui. Meni asa nyeri beuheung sosonggeteun. Tapi nu diarep-arep henteu wae jool geuningan. Henteu jool ngurunyung. Antukna mah nyiseuhan henteu Nyi Warsini teh. Karon ngajentul we ngumbar lamunan. Dibarengan ku sora cai walungan anu sing kucuprak nebak kana babatuan. Dipapaesan oge ku rikitna sora manuk anu sing kaleper dina dahan-dahan tangkal nu galingkung di sapanjang eta walungan. Asep maneh teuing ieu mah. Aya lalaki samodel Kang Anggala. Biasana mah pan nu ngaranna lalaki ngaranna ge lalaki. Mun teu mah manggihan wanoja. Sidikna ngadadak girigi nyunihin. Ari Kang Anggala mah geuninganan beda. Sok sanajan kan geus pada apa antara kuring jeung manehna teh. Asa aya hubungan batin. Anu nya ge can pada kungsi kedal. Pangboro nepi ka pantel kulit. Nepikeun ka cepeng leungeun sakumaha ilahan di dua insan nu keur pada kebeku rasa cinta. Tapi ngobrol secara
Aria oge jigana teh rarasaan mah asa can pernah. Kang Anggala, Kang Anggala. Kuring ge sebenarnya nama anjeun oge kuring oge sebenarnya nama apa? Anjeun oge mika hareup ka kuring, sakumaha kuring ngarepkeun anjeun. Pikeun pas ini geusan ngajadi. Silih tamplokeun rasa kacinta. Sangkan laksana kabiruyungan. Terentes hate nyiwar sini, dina ngumbar lamunanana. Teu karasa jeung teu sadar. Kadua leungeunna ditangkepkeun, terus dianteulkeun kana damisna nu kempot. Sabari sirahna dangdak dengdek. Katara biwirna nu lir ibarat jeruk sapasi teh imut ngagelenyu. Sabari meureumkeun panonna, nyiwar sini teh antukna jongjon. Ngumbar lamunan, tuul weh suseuheun mah ngadon ditambrukeun pigireunana. Urang ngaso heula mitranya, ngaso. Aduh rada ngisang ieu mah yeuh ayeuna mah yeuh tumben. Urang ngadamel heula kopinya sok mangga ka palawargi anu bade ngadamel heula kopi, anu bade kacai heula mangga nya. Atuh sapertos biasa dina sesi ngaso ieu pribados saja dianggo silaturahminya nepangan wargi-wargi anu saratia ngadangukeun kana ieu pedaran carita boh anu aya dina kolom komentar. Oke boh wargi-wargi anu parantos ngajapri ngalangkungan WA pribadi di antawisna atuh ieu teh kahiji pribados teh seja nepangan saderek Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandung anu toleh satianya Kang Ade atuh nuhun. Mugi area dina kawilujengan Kang Ade. Saterasna ka saderek Kang Mariana Yana anu linggih di Rengas Dengklok Karawang. Salam baktos ti pribados mugi area dina kawilujengan. Lajeng ka Kang Dego Cimerang Purwakarta. Salam baktos oge ka Kang Degonya. Mugi area dina kawilujengan sadayana. Saterasna ka Kang Iim Ruhimat nya, Kang Iim Ruhimat di anu linggih di Tasikmalaya. Salam baktos Kang Iim hatur nuhun kana pangrojongna. Mugi Kang Iim sakeluarga masing aya dina kawilujengannya sadayana kulawarga nu di Tasik. Mohon. Saterasna ka Kang Haris Arisandi anu linggih di Sukabumi saurna teh. Salam baktos ka Kang Haris mugi aya dina kawilujengan. Atuh sapertos biasa ka sobat pribados ya. Atuh tos lami tetepang ka saderek Egi di Cijerah Kang Egi Kamil muhun. Duh kamana wae ieu teh yeuh. Meni tara tos lami teu penak di Cijerah muhun. Mugi awe atunya Kang Egi oge kulawarga masing tetep aya dina kawilujengan sararehat sadayananya Kang Egi eta we nu penting mah sehat heula ananya keun we dai urusan nu sanesna mah akur ieu ayeuna mah. Nu penting mah sehat we heula ananya, sehat lahir oge batin. Insyaallah aya berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ka Mas Oyum anu linggih di Jalan Bihbo Raya, Mas Oyum. Aduh ieu yeuh anu kedah dilereskeun yeuh. Paralatan. Tos lami teu penak oge sareng Mas Oyum. Mugi Mas Oyum araya dina kawilujengan oge keluargana nya. Ka Ate Unina oge ka Neng Bilana sing sararehat sadayana nya muhun.
Atuh teras ka warga kampung Jenggung gitu nya anu aya di Cianjur. Anu teu oleh ngarojong ieu ka Pribados, hatur nuhun ka sadayana. Di antawisna aya Kang Rahmat, ya saderek Paujan, saderek Samsul, saderek Sahrul, oge ka saderek Ramdan, ka Mang Ade Endang, oge kumilah ka sadayana nya ka warga kampung Jenggung anu aya di Cianjur, terutami ka sepuh-sepuh, ka wargi-wargi sadayana. Salam baktos ti Pribados mugia Arya dina kawilujengannya sadayana sararehat. Atuh kumoe ka sadayananya anu parantos satiasa tuhu kana ieu channel nu Seja Manco, oge parantos subscribe, oge anu parantos komentarnya nu like gitunya nu kersa ngabagikeun di sosmedna sewang-sewangan gitunya, hatur nuhun ka sadayana. Eta teh mangrupikeun pangrojong pikeun Pribados anu Seja insyaallah nambihan semangatnya ka Pribados. Nuhun. Oh atuh ku pangrojong nanti palawargi sadayana Pribados sada ngeureuyeih gitunya sok sanaos masih lelengkah halu gitu. Nuhun. Pabeulit eta Pribados teh ieuna waktosna. Mugia atuh nya sadayana aya dina kawilujengan oge kasayan ti palawargi sadayana ku mangrupi pangrojong kana ieu channel. Mudah-mudahan digentosan ku Allah Subhanahu wa taala ku kasayan anu langkung ageng deui nya. Kalayan ngajantenkeun berkah kangge urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Mangga urang lajengkeun deui. Rentang-rentang di palebah batu gede di sabeh sisi walungan aya 3 urang jalma nu keur ngawaskeun kaayaan nyi Warsini nu keur diuk dina batu lempar sabari jongjon ngumbar lamunan. Saha atuh 3 urang jalma nu ngintip-ngintip nyi Warsini teh nu wawanianan atunya ngintip cawene kitu. Ampun rujitnya lalaki model kitu. Si horeng, si mana horeng, eta 3 jalma nyurigakeun teh taya lian ti badegana Bah Pertala anu katelah Mang Hadru, si Dongga jeung Mang Kodir. Mang Hadru sasat jadi katuana di eta kelompokna tiluan teh meureun. Da katara pangkolotna tur awakna oge pang gedena seseg. Beungeutna oge rambos-bos ku janggot jeung kumis nu teu kaurus. Lilikana tangtungan mah luruh pisan. Mun jadi centeng teh ari si Dongga pangawakanana teh teu badag-badag teuing. Rada jangkung sama tapi seseg jangkung-jangkung oge. Bukna panjang teu boleh dibebeungkeut. Jeung deui umurna oge tacan kolot. Umuran we meureunan jeung Anggala mah. Ari Mang Kodir teu birek deui pikeun nyi Warsini mah. Da sasat sok kaparego keur paduduaan jeung nu jadi indungna nya bicuoh. Pangawakan Mang Kodir teh gede henteu, jangkung teuing oge henteu. Beungeutna dipapaesan ku kumis anu baplang sagede cau, sagede cau nya. Emang kumis sagede cau kumaha? Ah bayangkeun we eta mah nya mangga mitra aya kumis sagede cau cenah. Eta 3 badega Bah Pertala teh sasat diparentah kudu jadi dungun-dunganana pikeun nyangkalak sacara paksa
batur ngabongohan Nyi Warsini pikeun dibawa ke tempat Bah Pertala anu masih dirusiakeun. Ayeuna kocapkeun anu nitahna nyaeta Bah Pertala harita teh keur datang ka imahna Mang Aja. Pinter dina kituna mah nu sasat ngabogaan vokalna mah harita teh teu semu-semu nyurigakeun. Biasa we datang ka imah Mang Aja teh sabari angkaribung babawaan kalayan dibarengan ku salah seurang badegana nu katelah Mang Sabri. Aya deui wae dieu tokoh anyar tung asa loba-loba teuing. Aduh. Mang Sabri teh salah sahiji badegana Bah Pertala. Nya baturna nu tiluan tadi we anu di pere pancen pikeun nyangkalak Nyi Warsini. Esok padahal pan datangna Bah Pertala kadinya teh disetukangeun rigigna Bah Pertala muruka imah Mang Aja teh saacana geus nyusun siasat licik. Aduh punten ya. Kumarentahkeun katilu urang badegana dupikeun nyangkalak Nyi Warsini teh da apal Bah Pertala ge mun manehna datang ka imah Mang Aja teh Nyi Warsini mah biasana ge sok tara nyampak tara aya di imah. Tah kulantaran kitu Bah Pertala teh sasat pihak dengkak ngolo-ngolo Nyi Warsini pikeun dijadikeun pamajikan nu ngorana. Atuh taya jalan lain cenah. Lamun teu beunang diakalan ku cara lemes, tangtu Bah Pertala teh kudu make cara sejen. Sok sanajan eta cara atawa jalan nu dilakukeun teh mangrupakeun cara anu licik. Paduli teuing cenah. Anu penting mah beunang. Kitu pamikir Bah Pertala teh. Sanggeus rengse pas ini ngatur siasatna kalayan apik. Bah Pertala teh lalu gina oge harita teh hatena lantaran ayeuna mah pamaksudanana teh tangtu bakal tinekanan. Kalayan moal aya nu nyuriga sasaha oge kaasup Mang Aja jeung Bicuo salaku nu jadi kolot Nyi Warsini. Mun teh mah poe harita nya poe harita aya kajadian goreng nu tumiba ka Nyi Warsini. Samalah cenah poe ieu mah nganjang ka imah Mang Aja teh dek ngahaja rada lila dek kitu we cenah sejadi ajak ngawadul Mang Aja teh dek diajak ngadu bako cenah kitu pokna pikirna Bah Pertala teh. Bicuo anu sasat ngadago-dago sabenerna mah ngadago-dago pisan kedatangan Bah Pertala. Tapi tadi oge sajeroning ngadabeung sabari nyalik sidik di tepas teh. Sabenerna mah sabari nungguan datangna Bah Pertala. Esok mah tuh apanan datangna teh 3 poe sakali. Lumayan cenah pokna teh. Mun datang Bah Pertala teh sok boga kadaharan. Nya ge Bah Pertala teh can kungsi ari mawa beas mah. Nah santeuna we ari kueh-kueh wae mah teu elat mawa.
Da lain niat barang bere ka Mang Aja atawa ka Bicuoh bapertala teh sebenarnya mah ieu mah barang wawasa teh keur nyiwar sini anu geus apaleun bapertala oge kana pangaresepna nyiwar sini seperti kue apem, jawadah, jeung cimplung. Aduh cimplung sok padahal nyiwar sini mah tara ieu ngadahar babawaan bapertala teh beakna mah nya ku Bicuoh we jeung Mang Aja. Biasana ge pan kitu. Sampurasun. Ampes. Duh, geningan. Aturan geuning Abah. Disenarieun. Geuning sumpik teh mani gasikna keranaan. Mangga Abah. Mangga. Kalebet. Kayaknya ya teh aduh urang ngampar heula samak tacan sasapu acan ieu teh. Ah keun bae. Keun. Teu kudu riweuh Bi. Keun bae lah. Henteu. Ya mah nya teu dihamparan teh atunya sakadamnya. Yo deh nganti heula ngamparkeun heula samak. Pokna Bicuoh seja ngabagyakeun kadatangan bapertala katut Mang Sabri badegana teh nu langsung ararunggah ka tepas can paka asup ka jero imah mah dan nungguan Bicuoh ngamparkeun heula samak. Kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Muhun aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan orang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tina sanes waktos orang teraskeun deui nya mitra. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.